Dinten ayeuna mah abi teh bade beberes bumi sareng luar bumi. Halo guys, assalamualaikum. Sapertos biasa nging bosen-bosennya guys, rencangan abi beberes bumi. Kumargi ieu teh abi tadi gugah bobo teh langsung netepan, teras langsung gogoleran deui. Tah kumargi ieu kamarna teh acan diberesan. Ku abi teh tadi teh ditilepan heula si mukenana sareng bade diberesan kamarna. Sapertos biasanya guys, abi mah pamimeresan kamar teh mung nilep-nilepkeun hungkul salimutna, teras pami atos sadayana beres di kamar ditilep-tilepkeun ku abi ayeuna bade dilajeng ka tengah bumi. Tadi tengah bumi mah da ieu teh kumargi hordengna teh acan aya nu ngabuka-bukakeun, biasana mah sok aya nu ngabuka-bukakeun rai atanapi raka geuningan. Tapina ieu mah teh acan aya nu ngabuka-bukakeun, janten ku abi teh ayeuna dibuka-bukakeun. Saatosna dibuka-bukakeun teu hilap oge abi mah pami ngabuka-bukakeun hordeng teh osok sakantenan ditali-talikeun. Teras tadi teh aya samak 2 geuningan tah ku abi teh anu hiji mah ditilepan, soalna pami teu ditilepan teh osok ngareres geuningan geus jabaning asa kumahanya ngange samak 2 ari siang-siang mah. Tah ku abi teh samak anu ieu mah mung dicandakan si bala runtahna sareng dicandakan geroheunana. Tu geuningannya pami atos beres sadayana mah ku abi teh teu hilap di kamar mula teh disapukeun, soalna ngareres geuningan geus abi mah kadang-kadang eta ge sore teh osok disapukeun deui, tapina pami nuju purun, pami nuju teu purun mah tara disapukeun deui, kadang mah ku si mamah geuningan. Tah saatosna diberesan disapukeun teu hilap oge ku abi teh dilajeng ka pangkereun tipina. Sami ieu ge padahal mah teu aya nu nincak, paling ge si Raka sareng Rai geuningan ka kalamar narincakna teh. Janten teu patos bala teuing, tah ku abi teh dilajeng we ieu teh ngagantungkeun acuk koko anu Rai. Tadi tilas netepan pangintennya, tah ku abi teh ayeuna disapukeun dugikeun kaluar we biasa ka pangkereun bumi geuningan. Da abi mah pami sasapu ka payun teh kusabab kamari mah aya bibi nuju ngabangun bumi geuningan janten balala atos we ku abi teh disapukeunana teh ka pangker da jeung deui abi mah nya pami sasapu teh osok ka pangker jalan. Tah ieu teh si runtahna teh sararesna mah ti dapur geuningan geus, da anu ti bumi mah tadi atos dikana baskom-baskomkeun ku abi teh. Saatosna beres ieu teh abi teh teu hilap aya gerohaneun ieu teh dina tempat gerohaneun teh geus janten ku abi teh ayeuna bade sakantenan di gerohan. Ari saur si mamah teh nging ku mamah we kagok, ari saur abi teh wios we atos kagok abi tos nyepeng sabun nya entos we ku abi teh dilajeng ge geroh geuningan geus mak nya we bade kasi mamahkeun. Ieu teh sararesna mah tadi teh atos di gerohan sapalih ku si mamah, tapina si mamah teh tadi teh aya nu meser janten kalebet deui da abi tadi nuju pameng geuningan nuju beberes. Tah atos we ku abi ayeuna si geroheunana teh dilajengkeun nya alhamdulillah geuningan geus ari ge geroh bari ngobrol mah nya tereh geuningan tuh tos bade beres deui. Tah kusabab abi teh tadi teh gaduh gerohaneun nu di baskom nu dina baskom anu di bumi janten ku abi ayeuna bade dilajeng dicandak gerohaneunana tu ieu teh seueur runtahan geus. Si runtahna teh ku abi teh teu hilap dikana keresekeun dialungkeun we tuh geuningannya ieu mah da gelas hungkul ge gerohna teh geus anu di lebet bumi mah. Tah kumargi ayeuna mah tos bade beres nya hatur nuhun kanu atos naringali video vlog abi. Mudah-mudahan kalian resep naringali video vlog abi nya guys. Dadah, assalamualaikum, hatur nuhun.